Bismillah ngalap berkahna singkat ieu syairana ka santri nuju bingungna bingung kangge kapayuna ngawitan ieu kenalan pependak teras nyeratan ditampi teras hubungan teras naweh kadongkapan kumargi uningan sadaya na arepaleun tapi akhir teraoseun anjeunna teh ngaabaikeun. Apakah ku sabab harta abdi mah jalmi teu boga buktosna abdi jalmi hina anjeun janten teu narima abdi dihaturan nyeri anjeun masihkeun ka abdi karaos nyesek di hati nu lainna kanggo abdi. Pami anjeun hoyong terang sakitna kabayang-bayang ibarat kenuju perang diri kapanah ku pedang janji anu atos luput dipikeun ge ka laut alim deui diemut dugikeun abdi dipungut mukana lembaran baru alim nu sapertos nu dulu ngucapan anu teu payu sareng janji anu palsu sareng